Allahu Akbar. Ya orang no boga motor mah atuh halus dulu motor nggak semua kecewa orang gimana lecet pemakaian doang ya. Atuh halus di mana jeung ja perasa eta bodina ge donghak. Laju eta udah maran atuh meuli motor jeung di lembur atuh hayang nabrak tanggal kalapa lampuan mah. Nya lagu naon? Motor dong sapu-sapu bae haluras kitu. Imam, Hah? Naro? imam, teh imam, Naon? imam, karop. Oh. Beraku tarawih cuma tilun doang, Ro. Atau biasa bae teh taraweh, nu rame dengan mimiti doang yang terakhir di tanah tengah-tengah nama taraweh. Allah, tuh kalau teu budak, paling 2 baris, 3 baris, bae paling jago. Sunatan tarawih rakaataini jami'an rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh, nah dia ajudan atuh hudang dia nah. Ya ulah numpi be dong retano. Ane profet logan moal dia. Udah. Hi, boga ajudan rada kemangkaraan ya ro, ya kumaha yo. Atuh teh dia mah buka puasa nahan teman, segala dibadog juput segala naon kebok bae. Kemangkaraan teh betul. Allahu Akbar. Waladhdallin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aya ketinggalan dak tarawih hadis bae jangan sepanjang eta. Aduh. Allahu Akbar. Woi, atuh lagu naon atuh salah eta mah. Imam aya di luhur. Tak itu turun. Kalau adi Malah, jam aku mah imam. Imam bocor mah. Atuh kesah doang kieu mah. Jadi imam mah sajan leutik umurna ngora tapi pembacana pas eta kudu jadi imam. Atuh doang kieu mah kalau naon? Kalau kapoe. Hasib ya. Geus burung dia besip imam sip, ieu semua enak si RT mah. Masalah mundur. Imam ngecek lat karena tak pongo. Naik kalapa naon lain. Lagu naonan patus ge rebutan pajak pinang dina tak-tak. Salat dina tak-tak moal enak. Hasib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Usah tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usah tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman bekerja, di dalam lemari dan di pajar. Euy, ak gitar duit teu boga yeuh. Urang yeuh kumaha yeuh? Gue sarua aing deh. Beat mah teu boga aing teh tapi proyek mah yang aya yo. Atuh siap ayo proyek naon garap. Aing ngadenge mah bapana si Bukil. Nek jual motor spin. Atuh siap ayo numulina saenjat. Gua eta masalahna. Yo, meulina can aya. Geus tenang. Foto na eueuh. Aing posting na Facebook. Aya foto nama, nah apa aing yo. Oi, ajudan. Ampun emang kesel si Hansip taraweh. Nekot doang di Mekah bae, kot saayat di mana nama dibaca kabeh. Oh, aing dasarkeun nyeri beuteung ya ro. Lain rasa. Boy. Hei, kemana budak? Budak kemana? Hah? Hansip? Budak kemana? Naon tadi keluar? Nah, yang japolongo jaro lain nonton ke masyarakat, mikra naon gudag-gudag naon gitu. Gudag-gudag hakaneun bae atau mikra heula di dieu. Nontoan ke masyarakat. Aduh. Nah, kemana, Sip? Ayo udah ke mall ya.
Hah? Ayo. Ayo ke Jaro, ayo. Ke Jaro, ayo. Ro, ajudan ya rada nyeri beuteung ya gara-gara ngakan buah langoko ro yo. Itu dia aja ajudan kubu penguanan. Mana bulan puasa, tiba orang bayi kesed tengah rokok tengah ngopi minum. Dia buka makan buah langoko. Nah edan, cara gitu beukieuan kana langoko, kudu mah dipadogan, Bro. Eta urang mah ro eta buah langoko sarkueurah doang eta mun kabita teh urang ge eta ro. Eta gogodaan bulan puasa eta ajudan, ulah takarekeun langoko dia mah. Nek kecoa teh siram atul tak kadeuleun ge ngeunah bae doang daging. Oi, nang aya nu nawarin na Facebook deh. Seberapa coba dulu? 3 juta tah. Ih, Nyala gunaon, bapak sibukin lagi hayang 10. iya nya, pigilaeun saya nu nawarak ieu. Asa gitu teh sa? Nomorna. Tah ieu ngaranna deuleu. Rizky selalu cetia. Munasabah jelema na gitu ya. Lebay aing. Bro, pamajikan Hansip mah hayang beli motor second di mananya nu bagusnya second. Atuh loba sip motor mah loba daek nyaran mah dina Facebook ge loba aya apa motor mah. Lain yang kira-kira aya eueuh duitna aya. Sok ngalawarakkeun di bulan suci Ramadan atuh pamajikan pan bonteng puan ngobadeg hektaran, misalkan jual bonteng puan beureun eta. Adut mah 13 juta mah ro, siapkeun motor menu gres. Bo sip ngajual bonteng menang 13 juta edan. Atuh bonteng lagi hektaran tah mah. Atuh apang sih dia eueuh sauluh-uluh acan ka jaro mah. Purah jeung buka puasa tanan sahulu kitu penting lah tah asakna ge eueuh. Bo 17 juta. Puluhan hektar tah mah. Eta dina Facebook sip Anmarurah mah dina pakai tes. Naon tepes pemain bola dia mah kudu nyambung. Lu bener hari ngomong tepes sama makres. Makres eta lah. Aku naon ajudan dia mah ngomong ke Pak Bolit. Dong Pak Bolit Ari Bandeng. Markes satu markes mah pembalap motor. Nu bener dari ngomong nu bener nu eces. Sabarna naon ya dina Facebook ya ajudan terjelas ya jaro ge salah deh pembalap motor segala macam. Ya naon bener sabarna ya. Dia kuare duit aya 13 juta ya. Motor kudu nu gres nu layak pake. Nu bagus motor mah. Mari pakai tes, sip, mari pakai tes. Marketplace meren. Oh, eta bener. Aku ngomong nu betes, katanya pan letah pondok gati ngomong ngebelol. Yo, nyayo, motorna yo. Oh, geus sedang yeuh. Kumaha Sedang ya, sedang 10 juta mah sedang. Watu. Ya, motor spin ya sip ya. Bagus kan ya, ukuran 10 juta mah wani ya tah. Mana? Tah. Oh, gagah ya. Lain ya lengkap tuh ya motor ya. Lain mesin bodong doang ya. Lengkap sip lengkap eta. Zaman kemarin Dina datana mah lengkap cenah STNK aya PPKB aya eta. coba bawa ka dia yang ada hasil bentuk dong kumaha ya. Telepon bae sip telepon nomorna aya di dinya. Dina ka dieu bae main dina ka dieu. Wih, anu nelpon Nang. Coba angkat. Halo. Halo. Lain ya arek nu ngajual motor lain ya. Mohon Kak. Arek meser. Lain hari motornya bagus mah atuh coba bawa ka dia arek dibeli hari bener bagus mah. Kadang-kadang dia Wih, bagus motor mah. Atuh, lengkap ya mah segala aya lecet pemakaian doang lah. tapi eta nu lecet mah beureun lecet mah nya lecet pemakaian doang paling ya baret setik doang. Oh. Pemakaian doang lecet ya. Semoga dia buka dia. Oh, siap Kak. Ha. Seloknya kayak orang langsung ke dinya. Siap Kak. Siap orang ke dinya. Kodenya. Siap. Ayo Nang. Jadi. Dia tunggu nih dia. Mas tunggu hasilnya sampai tenang. Teh, dia mending nyokot center. Dia penansip rek beli motor, orang dicek di senteran motor inah ka deuleu. Kekuranganna nu cacatna naon di senteran nu paling caang. Nyokot center kan teh nyokot center. Hah? Nano? Nyokot center teh nyokot center. Pan siang sip rek beli motor. Oh, siap Ro, tenang Ro. Anu panjang apa pendek Ro? Nah, udah mah teh ka mana meni nu panjang nu pendek segala. Atuh center bacokot. Kemana aja nyari kantor untuk adiknya? Ya saya. Iya sedang Ro. Dibela. Oh sih, sedang. Amalinya bener teh yuk. Serokan ka dieu. Mas, op. Bener selokan sama dia yo. Coba di kontak di Parwek Ati mah. Oh, parokat yuk. Ih, aing bener. Oh iya kebelah dia selokan sama yo. Iya, geus di dia yuk. Bila aku yuk ke dia yuk.
proyek jeung ieu. Aing laju be kayak orang begal di begal. Mana motor batur. Kumajingnya ieu. Ih, atuh gelut deh mah begal mah aya aing. Naik naon? Bener ieu urang teh begal ieu, mun teh begal ieu cuma mau ieu. Masih lihat? Kak, kemana tuh, Kak? Iya begal dia nih begal lain dia. Wah ini anan jadi nyawa yang preman di dia. Iya. Sipayahannya aku yang kayak gitu. Ini dari ya. Belum dari nanya kan dari aduh. Aduh. Banyak saya. Taman. Woi, Ro, lain motorna ieu lain ieu. Breng mah homerin isip. Piraku. Piraku jam dongaki motor. Jalan motor mah mending kumulus ieu, ja ieu mah jauh huluan yang nongolok sapu-sapu bae. Pak. Aduh. Pak Hansip satpam. Lain iya kitu hayang motor. Dari gurusuk naik paling bebek nah naon teh motor teh. Atuh lain. Iya nu kalau motor orang iya. Ini kan jual motor. Oh iya motor. Iya motorna dulu. Atuh. Itu nu hayangna mangsip yo. Ngan gerak ieu motorna yo. Lain ieu nu boga motor, nu mana ya jelema mana ieu, nu mana ieu nu boga motor ya, ja. Angin ho ya Hansip mah ieu nu meulin motor nama ieu, hayang nama. Kita mah aya kuari kita plastik tah. Iya urang no boga motor mah. Atuh halus dulu motor geus moal kecewa orang ieu mah lecet pemakaian doang ge. Atuh halus ti mana jeung ja perangsa eta bodina ge donghak. Laju eta udamaran atuh meuli motor jeung di lembur atuh hayang nabrak tanggal kalapa lampuan mah. Nya lagu naon? Motor dong sapu-sapu bae haluras kitu. Atuh bagus sakieu mah motor mah jeung pemakaian mah lain tadi urang kebelna mah aya nu ngabegal di ditu ngan urang kok setik mana rada aya gitu rada boga. Aku ya nu ngabegal dari ngobrol nabrak kotok beureuh teu bayar. Nabrak embe. Parwes bener tadi. Mungkin anu motor nu ngabegal mah. Eta nabrak embe jeung nabrak kotok teu bayar. Oh, lain dia motor ya yang seberapa duit ya, lagi mana surat-suratnya lengkap teh ya, lengkap coba ada lah ya, tahun seberapa ya, jadi barang sama motor doang kayak tahun 88 ya, Tuh urang mah hayangna 10 juta. ya lagu naon, motor kayak 10 juta nono ternak rengit gitu deh mah, pas udah malas mah ngageong kita tidak jalan body, Ya RT sip dari ku gelap ieu ti tadi hati nyokot center ku kabila-bila ti ku heubul amat. Dan naon yang geura disorotan jaro mah ieu motor. nah nono disorotan, jak ada ku mata lagi suara lagi ngagusur ku dompleng bae, nono disorotan naon, bungkus jelas. Ro itu ro. Astagfirullahaladzim nya lagu nanti. Ieu nyokot nada ieu gelok. Gantar ro, ieu gantar. Atuh teh nyokot gantar ge, teh nyokot center, nyokot gantar. Oh ieu gantar ro. Aing kunaon kitu dia hote, masyaallah. Ku teu ngadenge, ku teu nyambung. Bari mana ribuan tadi ieu kurang ieu. Oh iya. Geus lain jadi dah, di jalan geus jadi. Woi, dek kemarana, pokoknya dicek ya motor na burung, sekalian di senteran aing nyaho anu ngata ya euy, pas nama yang ngeblah-blah kabeh ieu. Ento iya sip. Lain ngamahalan ieu tadi mah hayang wae hayang 15 juta yo. Ya lagu naon hayang 15 juta atau mending meuli ke Bodanten 15 juta mah. Sakit lebarana. Moal teh boka itu. Aing nyaho kurinyo ta motor. Mas ieu sip, ari moal mah. Mas, ieu mah balik banyak. Pokona mah mahal ieu motor mahal ieu mah. Mau kabeli sip, mau kabeli. Aduh. Dan saya tak kita balik kok. Gue tadi nganggep bukan RT tadi di jalan dari Ro. Aduh. Astagfirullahaladzim, atuh lain ngomong dia teh. Lamun eta nu ngogobugan dia, atuh kapan sih dia lain? Aduh, aing kalah henen becicing atuh diteangkeun budak